Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra bagiakeun Mang Barna ieu ngadongeng deui mitra neraskeun hancagarapan anu katunda carios kalayan judul Samagaha di Cempala. Ieu dongeng karangan Kileksa mitra. Carios Samagaha di Cempala dinten ayeuna tangtos tamat ieu carios teh. Janten dinten ayeuna teh urang tamatkeun carios Samagaha di Cempala. Kumaha jejeranana? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Hanca nu katuna waktos dinten kamari teh parantos dugi ka Assalamualaikum. Taya anu nemalat harita teh. Puguh we beuki panasaran. Antukna eta hulu balang sup asup ka jero saung. Tah dugi kadinya nya ayeuna urang tamatkeun Samagaha di Cempala karangan Kileksa urang tamatkeun. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hulu balang panasaran panto disurungkeun. Ari berai di jero caang aya 3 jalma keur mujas medi. Ana disidik-sidik tetela jaka bumi jeung 2 papatihna. Uguh we si hulu balang teh meuni bungaheun, teu tulus asup terus malik ka anak buahna. Kanca-kanca sakabeh, ulah geruh ulah reuwas. Malah kudu muji syukur ka Allah nu Maha Murah. Dudungan urang aya di saung nuju mujas medi. Pek ayeuna mah geura reureuh bisi rek mandi tuh di laneuh aya pancuran. Tadi katenyo sareretan. Atuh reangna lemalan mangga cenah. Badi jerat-jerut tarurun tina kudana, sawareh muru kacai, sawareh deui ngabaheuai ngareureuhkeun kacape. Lain euy aya ku anehnya. Dina kayaan proyek peteng tur teu aya di jero leuweung. Pet ngaradak kawas caang bulan naon hartina eta teh nya. Cek salah saurang ponggawa nanyakeun ka baturna. Halah, di pikiran moal kapikir sangakeun we kanu kagungan bumi langit. Nu jelas mah ieu teh pitulung ti Allah karunyaeun ka urang nu keur tunggara. Bener. Cek nu sejen deui. Tungtung nama uplek ngarobrol nyaritakeun kaanehan anu karek dieu kaalaman. Sarerea teu hayang sare sabab melang bisi musuh datang. Atuh ngarobrol we tepi ka isuk, hulu balang teu wanian ngagugahkeun kanu nuju mujas medi. Malah kalah ngajaga di luar bisi aya anu ngaganggu kanu nuju husu. Langit angger cara tadi angkeup daya bentang hiji-hiji acan. Sora cari cangkas reang patemalan ditema ku sora ciang-ciang, ungkut-ungkut jeung bebence. Peuting beuki tiis hawa karasa matak baal kabulusan, kawantu di pagunungan. Para ponggawa kapaksa ngadurukan lantaran teu kuat ku tiis. Ngan untung asa teu lila ka janari teh, da basajol ka saung teh geus ampir tengah peuting. Berai balebat di tebeh wetan. Cahaya pajar sumirat ka jomantara. Nyingeraikeun lalang sepeuting. Manuk saeran recet dina tangkal kai. Ibun baraseuh dina dangdaunan. Hawa seger matak betah matak was. Akhirna berai berang. Panon poe mencorong di tebeh wetan cahayana sumiratnya angan buana panca tengah. Alam endah bumi asri matak betah tumanina. Harita Raden Jaka Bumi lilir kageingkeun ku haneutna cahaya sang surya. Kisarja jeung Ki Mursila ge kawas anu saha teh. Tingkulisik berai beunta karasa sukuna sing sireumeun teu karasa mujas medi sabeuting jeput bet kawas aya anu nyirep. Aya di mana urang teh? Paman Pati. Rupina anger di saung si Aki. Nanging ka mana? Si Aki nanya, di luar sada seueur batur deui sahanya.
Cek Kisarja bari cengkat dituturkeun ku Ki Mursila. Barang breh Kisarja manite sirikna surak bakat ku atoh. Lantaran nu aya di luar teh lain nulian, tapi para ponggawa cempala anu satia. Bagi teman gini geus araya di dieu euy. Di mana nyaho yen raja aya di dieu? Duka teuing Gusti Patih abdi sadaya oge ngaraos heran. Margi warngi tadi teh aya nu aneh. Cek hulu balang bari terus nyaritakeun pangalamanana, kabeh teu aya anu kaliwat. Aduh, anak itu mah kala biru jeung kala hideung teh deukeut ti dieu atuh. Sabab pasti bakal nuturkeun. Da tapak sapatu kuda bakal jadi ciri anu jelas. Jelep watang terus kana kituna teh. Nanging aya berkah dugi kadenget ieu, manehna teu aya temong. Tapi waspada mah kudu. Bisi sawaktu-waktu maranehna datang teh katuh. Deuleuh heula di dieu mah aman jigana. Tapi ka mana ari si Aki ieu teh? Teu papanggih maraneh. Ceuk Kisarja ka sararea itu ieu ngajawab henteu. Da memang para ponggawa mah teu papanggih jeung si Aki. Atuh sararea heran. Tapi akhirna mah terus baradami kumaha carana pikeun nyingkahan balai. Kanjeng Raja mutuskeun yen anjeunna rek tetep tumetep heula di saung, satungtung si Aki nu jadi pribumi can datang mah. Jakabumi kagungan kayakinan yen kasauran si Aki moal gagal, kamari nyebutkeun aman, buktina nyawe sapeuting jeput aya di dinya teu aya karama naon-naon. Panon poe beuki luhur panasna beuki moreret, si Aki nu boga saung teu aya wae duka ka manalosna. Tapi sararea kalayan sabar ngadagoan, teu aya nu wani ninggalkeun satungtung pribumi can sumbing mah. Kira-kira wanci pecat sawed aya nu datang, tapi lain si Aki ana breh kala hideung jeung kala biru. Daratang ka saung si Aki. Pugoe sararea kaget, geus teu bisa ngejat. Sabab keur senang-senang ngareureuhkeun kacape. Kuda keur nyaratuan, kabeh teu bisa hojah iwati molohok kanu kakara datang. Si wawalak teh geuning geus araya di dieu. Syukur kabeh kumpul jigana. Yap ka dieu geura papa gawa kaula anu bakal nyabutan nyawa sia. Cek kala hideung bari nulak cangkeng. Seuri lalengakan. Kisarja jeung Ki Mursila reuwas, bingung nyang hareupan musuh kudu kumaha carana. Mangkaning pakarang geus kurang, panah geus ledis, tumak beak ka di pedang jeung gada. Gusti kumaha geus ieu? Silaka, tah mah riwayat urang teh jigana. Kapaksa kudu serah bongkokan kaula teu untupan ngalawan. Kitu jawab Jakabumi. Atuh Kisarja jeung Ki Mursila ge teu aya sumanget. Kapaksa caricing teu aya nu wani hojah. Kala biru maju serepet ngalugas pedang. Kala hideung nyabut pedang siluman pamere Ratu Jin teh dipake andalan. Sabab eta pedang nu geus ngaburak-barik prajurit cempala. Hei, Jakabumi. Coba sia ka dieu ka hareup. Kaula rek ngomong sarta rek mere pilihan ka sia. Kala biru gugupai ka Raden Jakabumi. Pugoe bingung diguguk kumaha henteu kumaha. Ponggawa ngarulang teu aya nu wani obah. Akhirna Raden Jakabumi kapaksa nurut, jeung ngadeg lajeng ngalengkah lalaunan. Ngadeuketan ka Kala biru. Mana buktina Raja Agung teh? Piraku aya raja bet locai gieu. Teu balik ieu mah dongeng teh. Sok geura samat inung bapa sia. Geura papatkeun jampe pae. Sabab umur sia ngan tepi ka poe ieu. Ceuk Kala biru bari ngamang-ngamang pedang. Panonna molotot ka Raden Jakabumi. Kala biru, kaula mah manusia. Teu boga naon-naon. Jiwa raga jeung nyawanya angin Allah nu kagungan. Mun kaula dikersakeun kudu paeh ayeuna. Ku jalan dibinasa ku sia. Kaula mah sugalilah.
Tegeuneuh teu maleuk-meuk caang bulan 14. Naon dosa kula ka sia? Tapi kaula boga kayakinan. Sia mah manusia sarua jeung kaula moal bisa nyabut nyawa. Dan nyabut nyawa mah bagian malaikat. Tak kulantaran kitu prak jalankeun ka hayang anjika. Kitu jawab Raden Jakabumi. Berkahna tina mujas medi teh. Nyatana mujas medi sawengi jeput Raden Jakabumi teu keueung teu sieun. Estu teuneng ludeng pasrah lillahi ta'ala teu ngarasa saber hate susah mana. Gagah ngomong deh. Nah siabet boga anggapan gitu ya dulu. Padang geus dicekal ku aing. Ngan kari nyabetkeun coba jawab mending talu ka kaula. Ada warek milih bae. Kaula moal talu ka manusia. Mana komo ka manusia nu jahat, telenges, goreng hate ka batur, nganggap enteng ka batur, teu boga rasa kamanusiaan sia. Kaula milih bae batan kudu serah bongkokan ka sia. Kurang ajar. Modar siabarna Jakabumi. Mita. Kala biru geus bea kasabaranana. Hiuk padang diheumatkeun, mani ngahiung bangbaraan sarta seseukeutna ngagurilap katojo ku panon poe. Jerit para ponggawa ngajerit. Loba anu ngabalieur miceun beungeut. Teu asa nenyokeun rajana di tunggal jangga. Burinyai blug sada nu ngagebut kana lemah. Lenyap sarerea ngalenyap. Jajandungna ratu gatena seseblakan. Malah magis aya nu ngucur cipanon. Sedih ariras ku nasib berajaan. Tapi aneh teu aya sora nu aduh-aduhan. Teu aya sora anu nandangan nyeri sarerea panasaran ret ka palebah Raden Jakabumi. Ana breh ngajanteng keneh we kawas tadi. Pedang kala biru ngagoler dina lemah nu bogana colohok bengong. Sabab pedang ujug-ujug murag. Kurang ajar. Saha nu bebilun ngana urusan aing. Saha mangkuluk ngalamun nyawani montong nyamuni hiap ka dieu. Nemongan sia. Tong boro manusia najan jurig jin setan siluman ku aing. Moal burung diladenan sia. Cek kala biru bari kakarot bakat ku amek. Kala hideung heraneun lantaran pedang adina ujug-ujug ragrag. Keun ku pedang akang mundur adi. Cek kala hideung. Sarog maju hiuk ngayunkeun pedang siluman rek dipake narok tarang Raden Jakabumi. Tapi gurilap beledag sada barang teas diadu. Pluk pedang siluman murag. Nu bogana colohok bengong sabab kejadian tadi lumangsung deui. Setan koron. Saha manggelugna? Kala hideung ku kulutus. Kisarja jeung Ki Mursila kitu di para ponggawa nu sejena asa dihucuhkeun. Asa aya nu ngomano yen maranehna teu meunang cicing. Gajleng Kisarja luncat nubruk kala hideung. Ari Ki Mursila narajang kala biru. Seak cedak jungkal. Dua musuh ting jarungkal. Kisarja jeung Ki Mursila kawas kasurupan. Tanagana jadi leuwih bedas. Sababaraha hati keleunti nu geus. Hulu balang sadar. Manehna muruka raja dituyun di bawah mundur. Musejen maju bareng mager rajana. Ngahalangan bisi kala hideung jeung kala biru narajang deui. Nyawe tas ngajungkel teh. Tuluy ngorejat katara beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Sedan, mana si Jakabumi diwajak sia ku aing. Meme raja aing heula aduan sia ieu aing ponggawa cempala. Nu baris bela satia kana jadi raja. Cek salah saurang ponggawa bari nepak dada. Kala hideung jeung kala biru geus teu bisa nahan amarah. Langsung ngagedur amarah teu kawadahan. Gajleng-gajleng narajang ka barisan ponggawa nu mager rajana.
atuh geus teu bisa dicegah deui der perang dua ngalawan puluhan jalma. Tapi Kala Hideung jeung Kala Biru memang lain pitandingan para ponggawa. Karek sababaraha geprakan ge geus loba anu ngajunggal bari marurung. Aya oge nu sosoloyongan langsung namru. Kerame gelut kitu. Gero aya nu ngagorowok tarik tahan. Eureunkeun perang. Kitu cek hiji sora. Eta sora teh ngandung komara. Gede wibawa. Hatureg sararea eureun perangna malah Kala Hideung jeung Kala Biru ge kaget. Asa reuwas ngadenge sora eta mah. Sararea ngareret kadatangna sora. Anabreh Raden Jakalara diiring ku dua ganek nu satia. Nyatana Kijog jeung Kijo duanana nangkep harigu bari mencerong kanu keur bengong. Gusti Prabu, bagea Gusti. Jakabumi teu kuat nahan kasono. Talenyeng nyampeurkeun karajana, malah sarerea lumpat paheula-heula. Bruk-brek deku payuneun Raden Jakalara anu teu kanyahoan ti mana sumpingna. Sakedeung oge sakabeh ponggawa geus kumpul. Nu tatu nu boga kanyeri kabeh ngariung bakat hubunga. Paman Jakabumi, naon nu geus kajadian? Sahari itu Raden Jakalara nunjuk ka Kala Hideung jeung Kala Biru. Nu harita colohok bengong sabab ngarasa heran. Nenyo raja anu pangawakan jangkung alit. Tapi sarerea nyembah bangun ajrih. Teu aya nu culangung cologog. Nun Gusti, salaresna mah lalakonna teh panjang. Nanging mugi janten uninga. Tah eta jalmina nu ngancurkeun nagri Campala teh. Ratusan korban teu tiasa dicegah deui. Akibat katalengesan eta manusia. Malih mah pun mang pribadi katut sadaya pangiring bari ditumpes. Kitu salaresna mah Gusti. Ceuk Jakabumi bari nyemah. Manahna guligah sabab Ratu Anom parantos sumbing. Naha aya manusia telenges-telenges teuing nya. Kitu saur Raden Jakalara. Bari neuteup ka Kala Hideung jeung Kala Biru. Anu harita ngajanteng keneh can obah deui kawas anu keuna ku tenung. Geus kitu Raden Jakalara naros kanu duaan. He Kisilah, naon kahayang andika nu sanyana? Naon maksud andika nu sanyana? Milu ngariweuhkeun, milu ngacogeun. Naon? Make jeung dadanya sagala. Saha andika? Kala Hideung kalah malik nanya bari molotot. Kaula Jakalara, Raja Cempala. Oh, iyo Jakalara aja. Ish, bagja demen. Syukur ari datang sorangan masa bajeng orai nyamperkeun paneungeul. Hiap ka dieu sing deukeut. Ku kaula rek dijajabkeun ka akhirat. Kabeneran sia. Kala Hideung ngagegag maju ngadeuketan ka Raden Jakalara. Ulah diajak ngomong Kang, bodaran langsung ganeng lah. Yo kadi urang wawajet kuduaan lah. Mitra renghap Raden Jakalara narik napas jero. Manahna asa kasigeung ngadangu ucapan musuhna gitu teh. Raden Jakalara teu sasauran deui.
soca batina parantos ningali yen nu ngajuring kang payuneun teh lain manusia, tapi nyata iblis bolongkotan nu geus teu wawuh jeung sifat kamanusaan. Malah keur kitu teh Kalabiru jeung Kalahideung ting jaligrah seak-seak ngayunkeun peureupna rek ngabinasa Raden Jakalara. Tapi Raden Jakalara ukur ngagulak-gilekeun mastakana. Panarajang musuh teh taya anu keuna. Antukna ger perang. Hiji lawan dua. Kalahideung jeung Kalabiru namplokeun amarahna. Dibudalkeun ka Raden Jakalara. Sagala rupa ilmu panemu jampe pamake diwatek kabeh. Hayang buru-buru ngabinasa Raden Jakalara. Raden Jakalara ge teu cicingeun. Anjeunna ngayonan dua durjana kalayan tenang. Sora nu tarung ting keleger ting celegur tanaga batin anu rohaga bentrok. Tapi teu kungsi sajam Kalahideung jeung Kalabiru beak tanaga, beak kakuatanana, sarta beak elmuna. Teu aya anu teurak ka Raden Jakalara nu geus masagi ilmu lahir, ilmu batina. Panungtungan perang dua jago teh narajang sakaligus. Meakeun sesa tanaga. Saurang ti kenca, saurang ti katuhu. Maksudna rek ngagencet Raden Jakalara ku kakuatanana. Tapi nyatana Raden Jakalara leuwih pinter. Panangan kiwa tengen ngan sakilat nekuk punuk dua jago. Lajeng dua nana diadu kumangkeun. Hiup baledug dua tarang diadu mangkaning dua nana ngabijilkeun tanaga sakebekna. Atuh teu bisa dicegah deui. Dua nana sasat diadu jeung dulur ngalawan kakuatan anu sarua. Akibatna babatok Kalahideung jeung Kalabiru tapi kabencar. Cerit dua nana tingkoceak kebut awakna nu jangkung badag teh niban lemah. Tapi kainggeung rarasaan teh. Hiuk aya angin ngagelebug seana lir hujan silantang. Raden Jakalara ngarahuh. Soca neuteup kadua jago nu geus teu walakaya. Tetela ancurna teh lain ku batur-batur teuing, tapi diadu jeung kakuatan anu sarua. Kalahideung jeung Kalabiru sasegor sakarat awal tina sirah anu beulah ngaburial getih seger. Awakna gulang-guling suku kekejet. Leungeun ngopek pang sasegor kawas muningger dipencit. Lila-lila kusak duanana binasa. Dipunut kuno agung dicanak kuno kagungan. Mulih kajati mulang ka asal. Ajalna datang patina tepi geus tepi kana titis tulisna kudu maot ku jalan kitu. Hambura Kalahideung, Kalabiru. Kaula lain tega tapi kaula teu nyana. Sugan teh moal kitu jadina manah horeng andika duaan ngagem tanaga anu rohaka. Cacak mun keuna ka kaula boa kagencet kaula teh. Kitu saur Raden Jakalara. Sakur nu nyaksian bengong tapi oge muji syukur kanu agung. Ngucap alhamdulillah kanu maha kawasa. Sabab reregedunya jalma jahat nu kacida talangesna akhirna tepi kana ajalna. Nuhun pisan Gusti. Mugi-mugi ulah aya di Kalahideung sareng Kalabiru anu sanesna. Nanging aya hiji deui anu janten emutan ka abdi sadaya. Naon teh paman? Pun mang teh ngantunkeun nagara, ngantunkeun karajon, duga kumaha kaayaanana ayeuna buat teuing dieusian ku saha bae. Pun mang nada tawakuf,
tiluhur sausap Pramuti hanap sausap dampal. Margi pun mang deh rumaos lepat. Teu tiasa ngajalankeun pancen sakumaha mistina. Sadikantuna ku gamparan teh nagara campalakeun aku samagaha. Poek peteng mata keung dugi ka seueur korban. Malih seueur nu ngahina ka pun mang teh. Ngajarkeun teh mah manya aya raja elehan cenah kitu. Tong dituluykeun cenah dongeng kitu patut mah gawat eureunkeun kitu. Lumadak paman teh ngaraos rumasa paman mah bodoh. Paman Jakabumi, keun bae ulah jadi emutan. Ayeuna mah geura beberes hayu urang mulang ka nagara. Kaula sono ka rahayat, sono ka nagara oge sono ka sepuh-sepuh. Mangga Gusti. Nanging pun mang teh asa gaduh dosa. Upami wangsul teh nadawi diheula kanu kagungan saung. Nah ka mana ayeuna da ti kamari teh sumping deui eta teh. Ceuk Jakabumi tetep ngemutan si Aki anu boga saung. Sawios, anjeunna langkung uninga. Hayu bae urang ka nagara. Sumangga ngiringanun. Geus kitu mah teu loba anu dicatur, terus sararea beberes nu tatu diubaran heula. Layon kala biru jeung kala hideung dikubur kalayan darurat. Geus rengse sagala rupana beral miang. Ngajuk juga negeri Cempala. Angin leutik ngahiliwir manuk recet di sarada. Jajab kanu mulang. Ngaping nu balik. Bari milu Sukabunga rehna Jakabumi jeung kancana salamet. Mitra kaum dangu teka catur lilan di jalan. Urang kocapkeun bae geus tepi. Harita teh paso sore rombongan Raden Jakalara geus dugi ka alun-alun. Keur surak eak-eakan bari tinggorowok. Yen Raden Jakalara tos sumping, atuh rabul ti unggal lemur daratang ti unggal desa ngabageakeun rajana anu neme sumping ti patapan. Teka nyahoan ujug-ujug ngagimung di alun-alun. Ngajajar di jalan-jalan. Malah mun teu dihalangan hayang sur-sor ka hareup ngajak sasalaman. Ngan dicaram ku Ponggawa. Sabab nagara can aman. Raden Jakalara dikawal ku Raden Jakabumi, dituturkeun ku Ki Sarja jeung Ki Mursila. Lumebet ka karaton teu ieu ngurus tatanya heula. Danu kagunganana. Tapi barang bus ka karaton ujug-ujug aya anu nyentak mata kreuwas. Syaha nikahna asup teu karana aya idin ha. Hayang dibodaran ku aing. Syaha sia. Kitu. Cek nu nanya nya puguh sararea oge kaget. Teu nyana kursi karajaan teh geus aya nu ngadiukan. Nyatana ku Raden Gandara nu geusirna ti alam manusia ayeuna langgeng di alam jin. Tapi rohna marakayangan. Panasaran hayang boga warisan ti ramana. Nya ayeuna ngajirim jadi manusia jangkung gede bolotot sihungan. Calik dina kursi karajaan. Ngabaheuhai bari muril-muril kumis. Raden Jakalara heraneun da teu wawuh ka eta manusia. Red ka Raden Jakabumi pok ngaharewos. Paman, saha eta? Aluh luka deui Gusti. Paman kitu terang danu ngaku-ngaku jadi raja di Cempala mah. Sumuhun anu tadi kala hideung sareng kala biru. Anak itu macam Cempala teh benar-benar samaga. Diajak-ajak kudeun. Kan orang sangarepan. Kitu saur Raden Jakalara. Teras majeng bari waspada. Para ponggawana mundur tapi bari taki-taki. Bisi Raden Gandara ngamuk.
Syaha dia. Nahan nolonyong sorangan hayang dicabok sia. Eki sila. Saha nika? Raden Jakalara Malik naros. Kaulah Raden Gandara, putra pituin Prabu Eka Jaya. Nya kaulah nu boga hak jadi raja di Cempala. Sabab kaulah putra asli ti Kanjeng Rama Eka Jaya. Dek naon sia? Nalo bading dadanya sia. Oh, ieu teh Raden Gandara. Anak itu mah Andika teh dulur kaulah tuh. Ngan hanya kalakuan Andika teu parok jeung batur. Sabab inung Andika baheula nipu. Kumawani niron-niron inung kaula. Takulantaran kitu Andika lain putra anu sah, tapi mahiwal jeung basangkal kudu ingkah di dieu. Teu meunang ngaheurinan ala manusia. Hayo turun. Montong diuk di dinya Andika bisa diuk dina eta kursi. Tapi kudu bisa ngabejadkeun heula dada kaula. Kitu saur Raden Jakalara. Kacida benuna sabab karajaan dicalikan ku Raden Gandara, anak Siti Nurbadariah nyaeta Ratu Jin tea. Raden Gandara leuwih benu lantaran asa dihina. Jung nangtung ngabedega nulak cangkeng huntu kekerot panon molotot beungeutna geuneuk kelir beusi atah beuleum. Urang ajar manusia ka sebelan hayo. Urang pada-padanya ka sabuk milang tadu. Urang ijen ngadu jajaten jeung aing. Hayu urang ka alun-alun. Montong tarung di karaton. Raden Jakalara gugupai bari terus kaluar ti karaton ngabujeng ka alun-alun. Buriak atuh para ponggawa nyingrai terus ngalingkung alun-alun rek lalajo perang tanding antara Raden Jakalara jeung Raden Gandara, Raja Jin anu licik jeung telenges. Dua raja anu beda rupa, beda bangsa, beda gedena, pabendeng-bendeng di alun-alun. Mimitina ngadu pangabaran lila-lila silih tonyok, silih gitik, silih tajong, silih jejek. Ngadu tanaga pakuat-kuat, ngadu kapelitan papinter-pinter. Tina ku cepet-cepetna, tapi kate kaciri wujudna anu tarung. Ukur kaciri sinar hideung jeung bodas kokolebatan. Geleger kadenge sora anu bitu paledug haseup ngebul-mumbul ka Jomantara. Perangna dua makhluk geus teu make pakarang. Sabab sabangsaning tumak pedang keris jeung sajabana geus moal aya gunana. Darengadu tanaga silih balangkeun geblug gulitik Raden Gandara ngagorolong. Dibalangkeun teh angur ngampul. Tak Raden Jakalara dicekel terus dibantingkeun sataker tanaga, tapi awak Raden Jakalara jadi hampang lir kalakai. Dibalangkeun teh teu naon-naon, malah ku hampang-hampangna yukut ge teu busik. Wah, montong sombong sia manusia. Ayeuna nyawa sia bakal paragat. Modar sia Jakalara, ceuk Raden Gandara. Terus ngalaan ali tina ramona dibalangkeun ka Raden Jakalara. Geleger datang sora, gur seuneu hurung ngagugudag ngagorolong ka Raden Jakalara. Tapi Raden Jakalara teu gugup. Anjeunna niup dampaleungeun ditujukeun kana seuneu. Hiuk angin ngagelebug gorolong seuneu malik ka Raden Gandara. Cileng Raden Gandara luncat. Seuneu nuturkeun anu akhirna gur seuneu hurung ngaduruk Raden Gandara. Koceak jejeritan. Leungeunna ngopepang kawas neangan keur muntang. Sirah dangah beuteungna melenung. Dihakan seuneu anu kacida gedena. Raden Gandara tulung-tulungan sarta gogorowokan nyamat-nyamat nu jadi inungna. Jawab ibu, tolongan ibu, jawab.
Raden Gandara nyamat-nyamat ka ibuna. Rep langit anggeb. Tekung silila aya kilating burinyai berhujan gede pesene parem teu aya urutna. Cakakak Raden Gandara seuri. Gak jeleng narajang deui ka Raden Jakalara nu tarung diguyur hujan. Raden Jakalara teu gugup. Sakilat ngagilak bari ngajamret buuk Raden Gandara. Diulang sarta dipuihkeun bari dijampean. Koceak Raden Gandara jejeritan deui. Sirahna panas asa direrab, sirahna nyeri asa bejad. Tungtung nales ngiles leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana, kabur ka nagarana. Dipapageun ku inungna. Geleger sada guludug awor jeung susumarna Raden Gandara ka Raden Jakalara. Jakalara, ayeuna aing eleh, tapi dagoan dina hiji mangsa, mun ilmu aing geus masagi, aing bakal datang deui. Bek ayeuna masing bentet heula, engke mah nagara teh bagean aing. Kitu susumarna Raden Gandara. Tapi ngan kadangu ku Raden Jakalara wungkul. Nu kadenge ku batur mah guludug pasusul-susul, gelap andai-andai. Ngaguruh lir hujan silantang, mata ketir mata keung. Tapi aneh sanggeus Raden Gandara balik, dipapageun ku inungna. Brai langit bengras deui, caang ngebrak kawas tadi, ngan geus burit panpoe ge geus tunggang gunung. Ger rahaya cempala surak ayeuh-ayeuhan, suka bungah galumbira, bebas tina jalma jahat, samaga geus kaliwat kari caangna, kalayan ati bengrasna. Raden Jakalara lumabat ka karaton gek calik dina korsi gading gelang kancana. Dideheusan ku sakumna para ponggawa hempak merbayaksa. Paman Jakabumi, ayeuna mah geus salse kaula teh hayang nyaho lalakon nu sabenerna. Nah kumaha pangna bisa kieu? Atuh barabat Raden Jakabumi nerangkeun sagala rupana tetek bengek di pedar. Tapi kabubuk leutik nanu dipalar supaya kahartoseun ku Raden Jakalara. Hatunya pugu Raden Jakalara benu ngadangu kitu teh. Utamana ngadangu patih Braja Geni anu hianat ka papada kaula. Dibarengan ku sikep nu ngamusuhan. Jaba boga sifat sarakah deui. Kamana ayeuna si Braja Geni? Duka kaula nun, mang terang. Margi nuju rame perang teh anjeunna henteu temong. Bujeng-bujeng mantuan ka karaton ge henteu. Kurang ajar. Eta mah geus kaleuwih kitu mah coba teangan si Braja Geni. Raden Jakalara nyaan benuna. Anjeunna teu panuju kana sikep Braja Geni kitu teh. Samemeh aya nu init sedok aya ponggawa nu nyembah. Ponggawa nu kasalempek kungsi ngawula ka Raden Gandara, manehna nyaho karena kajadian nu tumiba ka Braja Geni. Coba bejakeun, di mana Braja Geni? Nun Gusti Patih Braja Geni teh di panjara ku Raden Gandara. Lepaskeun, bawa ka dieu. Timalan sumangga Gusti. Tetalang keleos eta ponggawa teh ka panjara beusi nu sejen sabar nungguan. Tekung silila kurunyung ponggawa datang deui bari ngiringkeun Braja Geni. Nu pias jeung rada begang, hatena sedih sabab ngalaman di panjara besi. Brek deku ngeluk tungkul teu wani cengkat. Ieu Braja Geni teh. Gusti. Nyangakeun sadaya-daya mangurama rumaos lepat. Segeruk Braja Geni ceuri. Ayeuna mah karasa kaduhung era jeung wirang. Asa teu aya ajen diri. Braja Geni ceurik disaksian ku sakumna para ponggawa. Can dinaon-naon, can ditanya panjang, can dipariksa, can aya nu nuding, can aya nu ngadakwa. Tapi Braja Geni geus ceurik ngabangingik tina gede karumasaan.
Beraja geni naon bae pagawean anyun salila ditinggalkeun ku kaula. Naha tepi ka kajadian kieu saha anu talobeh, saha anu kurang riksa, saha anu tanggung jawab. Gusti, ulah seureung sasauran abdi teu kiat kupingkeunana. Upami abdi pantes dihukum gantung, sumangga abdi ridho sukalilah langkung sae maot pacanandangan wirang anu sakieu ageung nama. Rumaos Gusti. Anak itu Andika teh sadar ai namanya, tah kitu kajadianana. Mun silih jongklokeun jeung dulur, tah kieu jadina. Mun teu ngahiji teh pek lenyepan ku saradea, pentingna persatuan jeung kasatuan. Bahayana silih curiga, silih salahkeun, silih gorengkeun, boga rasa aing pang benerna, boga rasa aing pang nyahona. Mana komo silih gorengkeun bari main fitnah, nu jadi korban mah nagara, anu rugina rahayat, korban jiwa teu kaitung akibat papayung nagara anu sarakah, mentingkeun diri pribadi batan kepentingan rahayat. Mun geus kajadian kieu, kaula geus teu kudu mamatahan, geus teu kudu nuduhkeun kariprak palikiran lenyepan ku saradea. Naon untung rugina tina kalakuan masing-masing. Mana atuh nu kudu diturutan, mana atuh nu jadi picontoin, jeung sabangsa keneh, jeung sarunuyan keneh pada urang Sunda silih gorengkeun, silih fitnah, silih jongklokeun. Naon maksudna? Jadi mana anu salah jeung mana anu ulah? Ngan kaula amanat ka sararea. Ti ayeuna ka hareup mah hayu urang babarengan ngawangun nagara keur kapentingan nusa jeung bangsa. Omat ulah silih peurepan mana komo silih paehan, kaituna silih pipinteranan keun geus manggeus bae. Ngan kahareupna ulah tepi ka kaalaman deui. Nu geus mah anggap samaga tengah beuting. Ayeuna mah kadibeng rasna. Bulan geus ngembrai caang, langit lenglang. Muga-muga sing salawasna aya dina panangtayungan Allah nu Maha Kawasa. Atuh cek para ponggawa amin cenah. Katut nu hadir di karaton. Geus kitu mah kalayan ikhlas silih hampura. Beraja geni pangheulana menta di hampura ka patih. Beraja geni sabab berumasa manehna nu salah. Satuluyna di nagara diayakeun syukuran, ngondang para sepuh para raja ti mancanagara. Rahayat Sukabungah hiburan diayakeun keur ngahibur nu tas tunggara. Ngabageakeun nu mulang ti patapan. Dewi Anggasari dibijilkeun tina cupu manik nu nyaksian colohok bengong. Samagaha di Cempala mitra rupina. Parantos neng nong tamat dugi kadieu. Tamat mitra tesapira geningnya carios samagaha di Cempala teh tamat dugi kadieu. Atuh nu saterasna kileuksa minangka nu ngarang ieu carita. Mangbarna nu mangdongengkeun deui diwuwuhku karangan ti kileuksa ieu ngahaturkeun nuhun kana perhatosan mitra kaum dangu sadaya. Seueur pisan kalepatan sareng kakirangan mangbarna dina mangdongengkeunana. Atuh kitu deui kileuksa panginten aya naon rupi anu kakiranganana kedah dihapunten balawargi. Sok sanaos palawargi aya anu panasaran ari kileuksa teh cenah urang mana mangbarna. Kileuksa teh ti Sumedang, asli pituin ti Sumedang mitra gitunya. Janten kangge dinten ayeuna mangrupikeun dinten pamungkas tina carios samagaha di Cempala karangan kileuksa anu didongengkeun deui ku manggarna.
Hatur nuhun sakali deui hapunten samudaya kelepatan boh ti Pangarang kitu deui ti Mangbarna nu mangdongengkeunana. Insyaallah manawi pareng enjing urang majeng kana carita anu anyar. Nuhun kasadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.